hampura orang teh budaya kesalahan ke budak ieu teh. Kenapa kumaha kitu? Oke selalu malu belum nyabunya. Bu, saya datang ke sini mau minta maaf. Kok jadi cemimi, saya jadi abu deui atuh. Pan tidak cemini jadi abu gosong. Hampura pisan abdi seueur kalepatan tadi geus ngagawekeun ka cemini hampuranya. Ya, Cek, kadang nama cemini ka Cikidar. Ih, biasa gitu. Biasa gitu. Justru ti abdi anu leuwih jangkung tibatan cemini. Menta hampura ka cemini hapuntennya. Ya, di mana-mana ge anak penek kanu jangkung. Tinu jangkung anu penek. Tinu penek kanu jangkung. Tinu jangkung anu penek. Tinu penek kanu jangkung. Tinu jangkung anu penek. Kurang menta hampura. Oh, kau minta hampura tapi ngajak pasir. Ada mimitin aku mau mimitin. Daerah ku Kang Aden, mana? Kang Aden bawa lama kelut tanya jadi makan. Ya, Cek. Mimitin aku mau mati aja teh. Mang Ai, manehna kan minta hampura. Ya di mana-mana ge minta hampura mah leutik kanu gede gitu. Tulis itu Ji. Di mana-mana oke kurang anu muslim gede. Eta hampura kan leutik bener tuh. Mang Ai, danyakeun. Ya. Di mana-mana ge anu leutik minta hampura kanu gede nya. Ngerti? Justru timu gede anu leutik. Anu leutik benernya. Bener. Bener, ini anu leutik minta hampura mah. Urang minta hampura ka cemini. Di mana-mana ge kan abe ieu mah sopan santun mah teu lah. Kan di heula. Kan di heula. Sampai dari air yang boyongkeun atuh. Paeh Nah, sih jadi ngangkrang. Nah, Jadi kangkang kabi. Air mana wah dikasih yang mana mah? wani. Bener. Benar. Coba. Ya, dengarkan, cek si Mang Ade ini, nya Mang Ade anaknya. Jangkung mun karajan penek mun dongkon ku aing. Cik, aing teh ningali ieu nu gede. Nu leutik alus. Cik nu gede. Nah, saya jangan palingeun semua. Bicara totoker. Betul dibuka selok jadi jawara mah. Waduh. Aduh, Kang Wawan. Aduh. Hop 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 hop. Aku kalawan dengan kodong. Saya mereka sini rantai itu gerakan bebas teh. Oh. Oh. Aduh. Cici jauh kumaha cik. Hari mana kumaha cik jauh. Cik ada cuma ka hareup leungeun teh kumaha cik. Tapi Bandung Merdeka, ayo. Hop. Paling oke atuh kan. Aduh, pas mereka wakun, cuma mereka wakun. Kenapa? Oh, mereka tebak dua. Oh, enggak. Oh, tebak dua dipotong. Oh. Oh, tebak dua dipotong. Masih boleh nanti.
Siapa di sini wae tuh. Tuh. Oh, tempat gua dicolok. Maksudnya pakai goong. Oh, punya orang kita dicolok. Itu berapa? Cik. Ayo, pemainnya pas pada gerakan untuk dieureunkeun. Kenapa yang dorong hukul? Oh gitu. Lanjut. Goong eta. Ya. Bohong. Nama kumaha ieu we tuh. Oh, Itu itu bohong halus. pasti kumaha seorang kokong. Oh, Apa itu anak kayak orang salah gerakan gongna terus ada gong. Baik, ayo sok. Ya. Apa cek mana? Karena betul kan tidak kena. Oh, Pati boleh, pati lo, baru, oh. Ganti. Iya. Apa sih? Oh, gak teh. Aing hese atuh. Pas tuh. Mati bakal gua foto. Sok. Urang sok kesan. Naon deui? Aduh. Eta gara tugir ditarik kita tuh. Ini gak meletak itu, Pak.
Itu sih kedengeran awet tapi Ya, kacip mangadege, najan awak pondok, otak kudu panjang-panjang badannya. Balaga mi agul. Najan awak pondok. Najan awak pondok. Otak kudu panjang. Najan awak lemet. Otak kudu jawab barayakan. Najan awak leutik. Otak kudu. Najan awak lemet. Otak kudu. Angare saja sama leutik. Pengen ditolak itu kali. Itu dia budak itu. Kasih emang ditransipikeun kan depan kunci. Musine. Kasih tak kali itu. Padahal budi bagi. Mari dia budi upaya sama nama. Itu. Tuh cek ikai sampai dekat tempat. Mereka harus gede. Kita sampai dekat tempat. Aduh. Emang cekang ade mau disendek korek api. Bang. Asam. Kasih emang sok dicek di kamar mah. Nah, balik euy. Mau cukup era. Tinggal suntik. Udah hukum. Apa mata jadi nyawa sampai dekat tembak. Punten adik-adik sekalian, jantan sagede